Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sedayana Bapak Ibu guru nu dihormat sareng sadayana rencangan siswa-siswi SMA Tirus Sumedang nu dipika cinta. Langkung tipayun mangga urang sanggakeun puji sareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala nu parantos maparin waktos ka urang sadaya dugi ka tiasa patopan rarai dina ieu acara. Alhamdulillah urang tiasa tempel di ieu tempat dina kaayaan sehat walafiat. Para wargi sakola anu kusim kuliah dipihormat dina ieu waktos abdi bade ngadugikeun kumaha pentingna hirup sehat kanggo urang sadaya. Urang sadaya kedah atawa wajib ngajaga lingkungan sareng awak sorangan sangkan dijauhkeun tina segala penyakit kumargi kitu urang kedah ngalaksanakeun hirup sadidinten ku cara anu sehat. Bersihan awak atawa ibah. 2. Bersihan kuku. 3 nyikat kaos anu rutin eta contoh hirup anu sehat. Contoh sanesna micieun runtah kana tempatna, nyiduh ulah di mana wae, batuk atau bersin kudu ditutupan bahanna. Saupami sadidinten urang ngajaga kebersihan awak, urang bakal bebersih atanapi suci tina segala kokotor. Bersih teh hartosna bersih sucina diri urang sareng lingkungan disabudeureun urang kedah mika cinta karena kebersihan sangka hate urang ge suci sareng bersih. Hadirin sadayana cekap sakitu kapihatur pamungkas ti abdi bilih aya basa-basi anu kirang angket sarena atanapi kecap anu kirang marenah harapna mugi kasedia punten hatur nuhun parantos dipihormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.